Iya benar kan panjang dulu euy. Si Toto kenapa ya jadi udang gitu deh. Si Toto kaguna minum mereka. Henteu reka ieu mah naon marimas? Manya marimas gitu. Ya marimas anggur ieu mah. Minyak itu marimas anggur teh warna gitu. Da marimas anggur warna ungu. Jadi ungu atuh tempo tuh. Kaciri lagi ungu kieu. Teh marimas anggur ieu teh. Emang ngeunah nu kitu euy? Nah atuh hayang ge. Kebasan nah anjir. Beda anjing ieu marimas naon kieu? Marimas anggur aja kayak gitu. Nah itu euy. Kan awas rada rieuran ieu teh euy. Mau balik lieu teh mah. Geus nya maneh ulah beja-beja urang nginumna di dieu. Oh, atuh. Ayo orang minum dia bawa batu itu ya. Itu jelema nu atur maksiat euy. Jurang ditaplok kok ada peloknya. Saperkeun ieu mah. Keur minum-minumnya. Naon mari ka dieu? Eta keur minum-minum sia. Henteu aing mah emang minum eta, minum marimas. Manya marimas kitu ungu. Oh, ieu mah marimas anggur ban. Wah, bener ada tut. Bener eta mah marimas. Ya, marimas teh sabuy teh para percaya ting sama ka aing teh. Caduk, manya marimas ungu kitu sama maraboknya. Kehen mah cengenan sia. Mabok tengah sawah di mah kehen mabok mah. Naon sia wani ka aing heuh? Sia teh nyawa sabuy ieu keur tarik ieu. Caduk cengenan anu minum mah moal tarik kitu. Eta mah aya we saria mah tengenan. Da teh asina mah teu teh lieur teh. Sia teh percaya ka aing sabuy puguh teh mah tak lieur kana sirah teh. Aing mah geus urang gelut jeung aing di sawah blok. Geus sia kot kitu totokot babatagan ka aing teh. Hampura dua hampura. Sia teu percaya aing. Sia geus minum kitu sok galak teh. Tah balik aing ah. Top, orang teh salah tetempuan kitu maneh nyarikan sabuy bieu ni ka ituna initna. Agak neng geus kitu we ngagawean budak kitu patut mah pan jadi ieu nya urang pan bisa jongjong minum heuh. Itu teh bener minuman atau marimas? Iya mah power di kana aku akeun kurek teh. Terus nah maneh tadi ngomong lieur-lieur. Pan nyaho maneh ge isi sabuy pan gegemung teh gegemung beunteur sok meakeun. Oh, berarti maneh tadi ngebohong berarti nya. Heuh ngabohong aing mah da lamun teu ngabohong mah mana teuing geus kayak aya sabuy di dieu mah. Oh, gitu ya. Kitu mah deui nginum deui ah. Teu nyaho ngan si atuh. Urang teh geus campuran obat nyamuk teh pakai pikiran. Audi. Coba ada. Ayo dimakan. Tuh, gerohan tuh. Kerja we nih kan. Non maksudnya teh banget. Tuh, ambil. Non maksudnya kayak gitu. Terus boy. Kerja we. Mantap, pamen. Ayo dimakan. Mati mah maut. Mati mah maut. Iraha maut teh. Mati mah maut sia. Iraha maut teh mati mah teh. Aisyah mati mah maut sia. Kumaha maksudna mati mah maut teh iraha mautna? Cuma siapa aku tuh. Mati mah maut goblok Aisyah teh ngerti teh. Mati mah maut. No Aisyah sabuy mah ngegas kitu ka aing teh. Pan aing mah nanya iraha mati mah maut teh. Cuma siapa aku terus teh. Astagfirullah. Lelapkeun ku aing kana blok teh. Mati mah maut. Saya teh ngadangu teh gitu jujur sih teh. Heueuh si teh sabuy mati mah maut teh iraha maut teh pan ngalayan ayeuna mah. Ngomong teh saya tuh. Saya mantau anjing. Ari si sabuy kunaon anjing? Pan mati mah teh maot. Aing teh nanya ka mana. Tapi manehna karah kitu jawabanna. Karah mantau begini jelema teh. Kenal lebar. Itu mati mah maut. Mana? Mati mah maut. Iraha. Saurah kene siapa Gusti Toto saya goblok mati. Ayo dimakan.
nyeri atuh ulah diteken ke nyeri Nyeri-nyerian gitu mah gara yang keliruk teh. nyeri tuh ieu tuh baduan aing tuh ieu diteken si Raya kebucat nyeri tuh belajar acting aing teh tong hari jodoh di tangan Tuhan lain Di tangan Tuhan, tapi lo bentukan pelepasnya mah Tuhan yang angkat tangan. Jauh di mata dekat di hati dusta anjing ah. lu puguh mah jauh ti aing sekolah jeung nu lain Jelema nu sirik jeung goreng hate mah ku ayat kursi we. ayat tadi bacakeun kursina tagurkeun kana guruna Berangna hujan, pentingna kesepian. Udet aing. lain kitu Sujang yeuh dengikeun Siap, Tuhan sengaja membuatmu kesepian agar kamu selalu bercerita kepadanya siap. nah gitu Sujang I love you Najis ah homo. Arek teu nyeri kumaha atuh sok bayangkeun ku anya lobang saletik ieu kudu gelut jeung orai piton anu aa arek teu gorowong kumaha komo unggal poe dipake mah atuh da ruksak aa mah ngaruksak geuningan Cianjur boga beas Bandung punya peuyeum. terus kalau kamu punyanya siapa Cianjur boga beas Garut boga dodol. Cililin boga wajit Mane boga teu gocap jeung lah. Ngeunah kanjut atau cimol sebenarnya ngeunahan kanjut tapi kanjut tuh bisa digayem ari cimol bisa digayem deleg-deleg ngeunah mata keseubeuk kana beuteng aing tadi geus balanja pan untuk pake kutang teh